Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya saha ieu teh? Kuring Pak RT. Kuring saha? Piraku teu wawuh. Can ge katingali rek wawuh ti mana da can kaciri beungeutna. Can dibuka pantonannya. Can. Aya geuning bi ijem. Damang bijem. Pangesto Pak RT. Aya naon? Pugu abdi teh Pak RT jauhna di jugjugnya. Saha jauh? Ih, abdi jauh itu. Jauh. Pan imah bi ijem jeung imah RT teh deukeut. Heuh nya. Ieu mah sapertina kitu secara minangkana. Abdi teh pan jeung Pak RT saupamana kitu. Nya. Aya naon atuh? Jauhna di jugjug Pak RT nya. Anggang di teang itu. Aya naon? Pangna abdi datang ka dieu teh. Rek naon bi ijem teh buru atuh caritakeun. Lamun boga maksud naon? Itu ge Pak RT ulah jadi soal ka abdinya Pak RT. Bisi aya abdi kasalahan ka Pak RT. Pak RT ulah jadi soal ka abdi. Sabab abdi teh aya soal sareng Pak RT. Aya keperluan. Ari bi ijem rek ka RT teh rek laporan. Rek ngalaporkeun masalah datang ka RT teh. Ari ieu kalau ka minta dihampura ka RT lebaran ge acan bi ijem. Sanes abdi bilih aya kalepatan kitu nyarios ka Pak RT. Mengpeung salse nya minta dihampura nya. Jadi Pak RT ulah aya kasoalan ka abdi. Moal. Jadi RT mah kudu landung Pak RT. Landung kandungan lahir Aisyah. Ka RT kudu lahir. Lahir naon? Nya lahir itu Pak RT. Lahir itu. Landung kandungan lahir Aisyah gitu atuh. Tak gitu. Lulus jejer. Lihat urang. Lihat tali. Nah gitu. Sok ayeuna mah aya masalah naon, aya persoalan naon. Jadi abdi teh Pak RT boga salaki ka Kang Cepot pan nyaho sorangan meureun Pak RT. Nya geus apal atuh. Nya abdi imah jeung Kang Cepot teh lain sakedeung. Imah teh geus aya 150 tahun. Imah jeung manehna. Umur Ari umur bi ijem karak 7 tahun. Ari rumah tangga 150 tahun, ari umur 7 tahun. Nya, sabab di jero beuteung keneh ge geus laki rabi. Jadi lain karek niat berenang teh. nya itu. Laki rabi. Tadi bingungna teh kieu Pak RT. Kumaha aya naon itu sok bejakeun. Mani jiga nu bingung kitu kumaha aya naon? Nya ari bingung nama teu manggih tungtung. Nya. Bingung ka urugan gunung. Nya. Jadi abdi teh diriung ku gunung Pak RT. Kaditu gunung ka dieu gunung kuring kagencet ku gunung. Pamana kuringnya lumpat Pak RT. Mundain ka Pak RT. Da gunung teh geuning sing baledug barari. Jadi kuring teh sieun. Ari bi ijem teh ieu teh rek nyaritakeun gunung atau rek laporan masalah salaki? Erek ieu laporan salaki bingung gitu mikiran. Nah lumpat kana gunung, naon pancakakina salaki jeung gunung? Eta teh dulur misan salaki kuring. Jeung gunung eta teh anu bitu teh. Yo, nya sok caritakeun lamun aya masalah di rumah tangga, lamun geus teu bisa diatasi ku antara bi ijem jeung salaki bi ijem, nya meureun perlu menta tinimangan ke kuring menta pandangan. Sok kumaha aya naon? Abdi datang ka Pak RT teh. Pak RT kudu bisa ngarengsekeun lamun Pak RT teu bisa ngarengsekeun kuring rumah tangga kuring erek kaluhur. Erek kaluhur ka mana? Rekes kaluhur ka mana? Ka tangkal awi. Ai sugan teh kalurah. Erek kaluhur pokona mah abdi mah Ajak perang. abdi mah erek bitotama kitu. Jeung saha? Jeung Pak RT. Lain ari bi ijem teh ngancam. Kunaon jadi ngacaprak ieu. Ari bi ijem ari masalah can dicaritakeun ari ngancam geus kumaha ieu teh? Ieu salaki masalah salaki. Nya kumaha tah salaki bi ijem si Kang Cepot teh kumaha sing jentre sok jentrekeun. Si Cepot teh salaki kuring nya. Cepot teh. Nya. Pan kuring pamajikanana. Eta ari rasaan bi ijem kumaha? Ieu rarasaan kuring teh pamajikan Pak RT lain. Lain. Amit-amit. Lain pamajikan kuring mah. Aweuh. Jadi kieu Pak RT. Nya kumaha sok? Ai Pak RT geus bawa pamajikan itu. Nya ngos atuh ibu RT teh pan. Oh sugan teh encan. Ari kitu rek naon? Arek nganjang. Jadi kieu Pak RT. Nya kumaha sok aya naon? Salaki kuring teh kunaon mah Pak RT heran kuring mah.
heran kumaha jadi ieu na teh teu daekeun cicing naonna sirahna teh teu da cicing kumaha gigi deug wae siga muning rek diadu gigi deug maksudna budak gideug wae budak gideug wae ditawaran dahar puguna meureun gideug teh embungnya ka harti eta mah kukuring hari ditawaran dahar gideug tawaran dahar gideug tawaran nginum gideug tawaran sare gideug kan kono jauh hari gideug rusuh ari gideugna gideug ka kapeungan atawa budak gideug saterusna ieu nya eta mah ari ieu we ari ngadenge sora ieu nya terus musik-musikan teh nyetel musik nya terus ieu na ieu teh band gitu nya jos tah gudeg gideug manehna lain gudeg gideug budak gideug lamun kalapa di gudeg gitu tenangka sirahna budak gideug terus bari kalakuanna teh kumaha bari budak gideug teh kumaha okos ieu geuningan mitoha kuring are keluar mitoha kuring saha aya ngamak meureun ngacir curugna ngacir curugna kaluhur oh model Bapak Semar keur ngigel nya model kitu igeg-igegan Pak RT curugna diutek-utek oh model utek-utek sirahna budak gideug curugna diacungkeun diutek-utek nya utek-utek tapi lamun ngadenge musik Pak RT bari musik nu kumaha bari nyanyi kumaha nyanyina teh enak asik enak batur mantu enak kuring anu enak batur kuring teu enak neangan deui anu enak asik batur mantu asik kuring anu asik si asikin mah eueuh cara milu si asikin mah geus pere cara milu asik gitu nyanyi teh oh nyanyi teh bari asik enak bari budak gideug nya enak curug diacungkeun oh bijem enak kuring yang geus teu enak arek neangan anu enak mangas asik Pak RT mantu asik kayak aya sekretaris bade naon sekretaris ya ijem cenah meureunnan cenah kuring mah geus teh enak cenah rek neangan asik asik jeung enak dihijikeun jadi budak gideug bari ngacir kieu bijem tah curugna ngacir ka luhur enak terus ini mantu enak asik kuring atuh asik batur mah ararasik nah mah kita asik protes meureun kieu teh Pak RT naon tah Pak protes meureunannya ayeuna teh zamanna keur zaman edan nya kieu bijemnya anu pernah malah mah pernah ke alaman tah kitu anu kitu teh ngaranna teh tripping naon tripil lain tripil tripping oh kecimpring tripping ari bijem geus pernah ngadenge tripping geus pernah entos di mana inu eta gambusan eta mah kasidahan jauh-jauh tripping gemreng kieu ye nya ari tripping teh terus teh gemreng tagoni ari tripping teh diakibatkeun ku nginum ektasi eta apa ektasi apa naon baranti ngucak-ngucak ieu kopi senok tina ektasi kana senok ieu ektasi teh hiji barang pel nya barang mangrupakeun pel eta teh barang terlarang obat terlarang anu kitu teh dilarang ngabahayakeun negara ge sawab eta teh ngabahayakeun nya eta efek samping jeung akibat negatifna ka jelema eta teh akibat tina nginum ektasi gitu geuning ayeuna bahasa carita ayeuna kieu nya ari akibatna kumaha Kang teh yo ari tripping teh kieu sirah lieur awak tiris awak teh ngadeg-deg asa tiris ngeleper balua ieu nya buntu hese diengapkeun sakanci barang tamatak di tawaran dahar di tawaran nginum ge aing gitu eta teh soalna sagala hoream kahayangna teh lamun ngadenge musik budak gideug abret-abretan bener Pak
bener. Sami gitu. Sami. Terus ayeuna enak. Gitu terus. Kasih. Nya. Orangnya hadek neangan anu enak. Terus? Mendingan dia kasih asih. Nya bener gitunya. Lamun bisa mah bijem eta teh carek. Da biasana lagu tripping kitu mah musik nage musik nutup para rugu brang-breng gitu. Nya, teh bener apaan aing ngaliwat ka ieu ka toko aya toko kaset dara geuningan sok anu setel di toko kaset. Sok nyetel kaset di toko mah biasa sok tarik. Sok tarik. Terus kumaha? Ayeuna igeg-igegan. Bari enak. Aya nu enak kuring ada kuli. PRT. Kulan. Ari si Akang Cepot teh. Mohon. Lamun budak gideg tengah peuting make kaca panon hideung teu. Make. Kieu nya make kaca panon hideung. Poting-poting make kaca panon hideung. Make kaca panon hideung. Bener pisan Bapak Sekretaris Pak Aswa. Bener eta teh tripping. Anu kitu teh ngaranna teh tripping, ngadahar obat anu terlarang. Geus carambah ka desa ya PRT kudu taki-taki ya urang. Panguruskeun Ieu mah bener. Ayeuna mah kieu nya bijem. Yo, lamun di kampung aya nu nyebutkeun kieu, cing pameulikeun ceuceu. Eta teh istilah tina ektesi keneh. Kode. Lamun meuli ceuceu teh meuli ektesi, awaskeun ku bijem. Sugan teh cucu teh ka awewe. Eta teh istilah tina ektesi. Apaan sokan Keur ngaburkeun. Keur ngaburkeun. Jadi ulah kieu teuing lamun kieu mah nya cing meuli ektesi. Pan lamun aya cak-cak bodas teh mah aya petugas ujug-ujug ditewa ka harti. Ayeuna mah loba istilah-istilah. Ayeuna aya deui inek. Lamun kieu cing pangmeulikeun inek eta teh ektesi keneh. Itu. Umat kudu ieu. Kudu apal kana bahasa ayeuna aya deui dumeh aya lagu Ema. Nya. Dumeh aya lagu Ema ayeuna disebut cing pangmeulikeun Ema. Sarua ektesi. Itu. Eta keneh. Jadi ayeuna mah lamun bisa mah cegah yo eta teh harga ektesi teh mahal. Sabaraha PRT? Nepi ka puluhan ribu, ratusan ribu ku pantar bijem mah bawa mal kabeli eta ektesi teh. Kitu moal mampu. Nya ku abdi mah PRT emang lagi moal ka perser. Ya pasti da mahal. Ya mudah-mudahan we engke kupun anak mah ka. Ulah diwariskeun. Ulah diturunkeun kitu mah. Oh, anu sok mantak budak gideg we. Ulah, atuh teh meureun saruana jeung bapana kitu budak gideg ke tripping. Geningan sokanan geningan kieu teh bari basa ucap kolot. Urang teu bisa munggah haji sugan anak uring munggah haji sugan teh kos eta mah kana lumpatna kana ibadah kana agama eta mah kana kewajiban. Eta mah budaya. Ari ieu mah nya budaya deungeun anu rek karuksa ka urang. Gaganti generasi terek diruksak. Nya geuning ayeuna mah nya Pak Aswa geus bukti ayeuna mah ke kampung-kampung. Ieu bijem taki-taki PRT. Pangna abdi apal kana istilah cucu, inek, ema kana ektesi teh. Abdi teh mantan. Mantan abdi teh. Mantan naon? Mantan tukang urak. Mantan naon? Mantan urak. PRT pan waktu ditatar geuning ku aparat-aparat anu aya di kota. Muhun. Sing ati-ati sing caring-cing pageh kancing, sing saring ceta pageh iket gitu sana. Cek aparat teh bisi ekstasi ngajang ka desa. Ya nya. Padahal teh pan di wartosan istilahna ieu. Beda PRT mah kapungkur kan mantan ngurak. Nya. Jadi akibatna tina obat-obat terlarang kieu, ari bijem boga TV. Boga. Sabarain. Sisain. Letik-letik teh ieu. Dina TV, dina siaran berita Mineng. Dina koran, malah cek dina TV kieu. Cek Menteri Kesehatan langsung majarkeun ektesi bisa dipakai obat, langsung ditolak ku Menteri Kesehatan bahwa ektesi teu bisa dipakai obat. Malah ayeuna mah geus aya sanksina. Aya sanksina ieu. Lamun urang manggihan pengedar ektesi komo bari jeung luluguna buru-buru laporkeun. Laporan ka aparat nu deuk. Laporan lamun ayeuna bijem nya ningali anu kitu nu gudag gideg anu ngedarkeun model bade cece bade inek atau bade ema laporkeun heula ka RT. Bade akad tah ti RT ka Pak RW ti Pak RW terus dilaporkeun tangke aya panalungtikan ti ditu aya intel teh kudu sieun bijem tunjukkeun jelemana kitu nyaho intel anu kumaha Intel apal tuh Intel? Anu kumaha sih Pak? Can apal? Can.
sarua can apal teh dan kumaha. Saya ngomongkeun anda sarua eta Pak RT. Pokoknya mah intel gitulah. Soalnya kieu antara RT jeung sekretaris pinter kene sekretaris. Gitu. Jadi si gebrak jeung aswa teh pinter kene aswa jeung apal kene aswa gitu. Nah, geuning Pak RT aya geus aya kalaporan kitu. Nya kapaksa aya nama urang siap-siap bari urang sidikeun tah salakina Bi Ijem teh jiga kumaha urang bireung urang bireung. Kang cepot bapak pirakukeun. Nya cing. Awaskeun tika jauhan. Ya, Kang Cepot. Oh, kitu nya bari gogodag cenah Pak. Lantaran pasti osok aya ciri-cirina anu kitu mah. Urang bireung Pak RT urang abri Ayo, geus apal. Kege nyondong asal aya nu enak. Asik. Uring mah geus teu enak. Erek neangan anu asik. Enak. Asik. Kira ieu sadar asik. Ari nu teu ngadar ekstasi mah kitu geuningan Pak RT. Itu lagu. Jadi Laguna ge ngaler ngidul gitu. Asik. Aya kejadian naon? Aya kejadian di Tasik. Nya. Enak. Sok ayeuna mah abdi nya. Abdi bawa ka ditu. Hayong naon kitu hayang apal. Nah bener bisi kieu bisi manehna teh boga panyakit ieu panas tiris galenjing panas tiris boga gibrig terus bari gogodegan aya nya nu panas tiris gibrig gogodeg sakalor gitu bisi gitu ulah Yang jembatan tripping wah Kang uning hidung geureuh. kieu ya lagu-laguna teh nu karang itu paling lagu brang-brang Don't let me down gitu ayeuna mending keneh kieu ku Bi Ijem teh laguan kidung Kidung. Laguan kidung apalkan Bi Ijem mah mantan sinen bisa ngidung Oh nyatu ai apal ngidung kan kieu lamun keur karuhun mah kidung teh barang jeung kenong nya gitu beda deui lamun keur tripping mah wayahna kidungna ge kudu beda tinu sejen gitu nya cobaan kidung Pak RT ari kenong naon teu apal kenong teu kenong teh jenglong Ari Sugan teh naon pipiti lain pipiti lain sok cing sok nya kidung keut sok cing pangkatan cobaan ku rebab sugane apaleun keneh kajajal sora sing aya sora mentong kade kajak tripping keneh sok bandi puji syukur kayang aku menyuap parit rahmat rahim gerak RT nya lupa parin rahmat rahim teu sangka Bi Ijem genah keneh sora teh hidung kayu ning rah kayu waluya jati gerak RT anu bagus alhamdulillah rah kayu mah waluya jati hidung bayu ning rah kayu waluya jati Pak RT anu mana iyo aya anu bagus waluya mah waluya jati ti kamana si iti hidung bayu aduh rayu enak asik enak geus sok amin ya rabbal alamin amin ya robbal alamin muga Gusti na kayungan manehna nu tripping tigina boa aya kana kitu ya Pak RT pasla boa ieu mah anu tripping teh boa Bi Ijem geus katingali boa memutarbalikan fakta aya kana kitu maneh Bi Ijem anu tripping nyalakeun ka Pak salakina RT bisi nyaman ya Pak kuring RT mah lain tripping Pak RT nah aya bieu atuh aya aturan kidung kana barang berejeung teu puguh kuring mah edan anya
bakat berarti mah Pak RT nya aya kidung enak-enak asik-asik teu puguh da aya nama kieu nya geus eta kapake keneh yo Pak RT nya kumaha sokan aya di ieu da di besting salaki kuring besting teh naon di best besting eta tukang lauk teh tukang lauk kurang ieu teh di laut nelayan nah besting tamak meureun tambak udang tamak udang diskotik meureun nu tripping mah tara tamak udang di testingan juga meureun yo cor ayana teh di diskotik di pub di night club itu naon night club naon teh nyaho pagi negara hideung paragi negara rideug kayaknya loba negara hideung asup ngetan osok itu kan night club Pak Parjik naroskeun ya lantaran eta biayana gede sugan banana berisikan cepot teh nya da mahal eta teh nah aya nu mangmeulikeun nyaduka teuing Pak RT sugan kalengitan di imah ye cengcelengan eta cengcelengan kuring eueuh copet tukang cepot dicopet tukang cepot samalama manehna geus beak-beakan ari eta jas anu hideung nu sok dipapake ku Biijem ka mana tah eta dijual ari calana lepis nu ti abdi calana anu ti Pak RT dijual Ai calana jero ijem sana jero dijual samalama kuring oge rek dijual geus laku sabola ari besa baju anu dibawa ka nu hajat nih mau kena dijual nya bapak dijual eta ku kalewihan mau kena teh eta mah nyaan panguruskeun Pak RT eta mah kieu nya kuring eta mah beresan geus lain masalah beresannya eta mah geus kaleuwih bener-bener eta mah geus disebutna teh geus overdosis lamun kitu mah ngabahayakeun geus ngabahayakeun sok ayeuna mah Biijem sok tieulang ke abdi nuturkeun nya Pak RT ulang tuh Pak RT ka bari jeung lamun bisa lamun aya paribasa geuning geus ngedrop sok itu tara ngedrop lamun nyebutkeun alah geus ngedrop gitu lamun geus ngedrop teh berarti manehna teh geus rada sadar geus rada sadar sing paling pen we tah sifat naon teh tripping na teh obatna geus berkurang tah lamun kieu neken deui berarti teh ngadahar deui eta teh heeh matak lamun manehna geus ngedrop lamun aya nu dihareupeunana eueuhkeun gitu sok ayeuna mah Biijem ti heula ke abdi jeung Pak RT nah maneh teh can balik kene wayah kieu ema sedengkeun ieu pigawean teh di dieu loba ema meuni kamalinahan teuing maneh teh ema babarengan si ema teh jeung Jang Udin babarengan jeung si Saswa kawin ka Doma kawin ka Hurang dikawin Kasir ema nah maneh teh nyaho Hurang kawin jeung Kasir eta teh pamohalan babu geus baralik tukang gamang lieur neneangan babu ema eta kacamata hideung ema maneh teh bari budak hideung jeung peuting tengah peuting jumplang jempling sakitu poek ema di kacamata hideung wae nya di kacamata hideung ema dunya nepi ka geus kieu ye ku teuing para roek nya peuting di kacamata hideung ema jeung tibatan maneh ulin ti peuting bari jeung gigi degan mah ema mending kacenguseup kalewo ka Kang Rama mancing baturan si Mamang Bohim
si Kakang Mustang atawa menta gawe ka itu Kakang Haji Opik Pauturrohman di Geger Sunten maneh di dinya nyitak buku eta nepi ka kararitunya Mang Adul Sumang punten sim kuring sanes ngaganggu sanes ngaruksak bongan di dunia ayeuna geus kieu kaayaanana kataji gitu geus lalieur kaayaan ngelingan sakur-sakur pangeling-eling sanajan tina lagu anu datangna ti Dul Sumang kudu digugu ulah ditingali eta ulah didenge laguna ulah ditingali bentuk rupana tapi dengekeun papatahna pangeling-eling kanggo generasi anu penerus Kange generasi nu panerus supaya ulah nepi ka terlibat kana barang-barang anu mode kararitu cilaka sabab naon mental bangsa urang bakal ruksak di mana geus mental ruksak babari datang serangan musuh bokrok pasti anu bakal ngaruksak negara di ieu nagara deudeuh teuing ampun teuing para pemuda alah euy ngadrop euy aing euy ngadrop kunaon pot alah cing euy saswa aing hayang neken deui euy lah kenaon neken supaya naik deui aing aduh dropnya lain eta kacamata bet bolong sabelah ning pot kacamata bet bolong lain kacamata ieu mah pipiti euy aduh aing aya kemajuan gini Kang Cepot di mana eta bet budak gideg tengah wengi kasih pokokna mah nu penting wawak ieu nya sasuat dengekeun euy aduh enak asik ayeuna eueuh nu enak biasana mah aya nu asik wayah kieu bet asikin aing mau abeureuk kucumung mah teh lain eta Kang Cepot teh makan naon eta nuang naon lan aya sekretaris RT nya si saswa teh sumuhun apa ngaluktik bongan bieu bi ijem teh ngabireungeuh ka bumi cenah kitu Kakang datang maksudnya pamajikan akang teh dongkap sumping tugeranya teu kabireungeuh cicing si saswa sarua tripping jeung aing aing ngadrop teh kieu geuningan nya aing ngadrop euy aing teh dibere keleci ku si Mamang Boim dilegleg jadi kieu lieur euy lain sakalus di kalecina dibere cece aing euy kusaha eta cece ari cece naon tinggalin zaman ente mah saswa aduh cece teh lanceuk aing lain ya Kang Cepot eta kumaha tengah wengi make jeung di kakaca soca kitu tah kunaon serap eta kumaha lain serap euy panon uing teh sabelah euy sieun kabireungeuh ku batur sieun kabireungeuh pokona aing mah kences aduh alah beja lain RT naon eta pan geus aya sekretaris dikahareupeun enak si ijem geus teu enak dek deginti kudu enak aing rek neangan anu ararenak ijem maneh teh euy teu ngeuna beungeutna sagala rupa kabujur-bujurna geus teu enak maneh aling cenah aling mana lain aling Kang Epot mangka eling asa
asa dikenangan. Asa dikenangan kuda bidel ge terus. Terus eling-eling. Dirojong jika nama ieu mah ku ijemna. Lain tesurup, ijem tesurup aing nya ge keur triping aing nya ge keur kieu euy, keur negak aing. Bener keur neken aing sanajan keur neken aing ahli seni apa kana surupan. Emang euy surupan. Iya, ai lagu nu bieu teh jangkrik teh lagu jangkrik. Lagu jangkrik. Oke ya. Eling eling mangka eling. Oh, gitu. Rumingkang di enak. Nah jelema teh nya euy di deuleuna teh geus teu ararena. Teu ararasik. Aduh, Pak RT. Komo aing geus neuleum mitoha geus teu asik. Nah, ieu kumaha Pak RT geus ieu, Kang Kepot. Aduh, teh Erek lah, di Pak balok wae kitu. Ayeuna kieu nya bijem tong borok ku lagu nu brang-breng dibere lagu eling-eling mangka eling lain ngibing. Nya, Kakak budak gitu. lagi deuk. Nya kieu mah tripping. Naon sababna aing teh nya nepi ka kieu tripping kieu euy. Naon kati? Sabab neuleuh-neuleuh mararane geus teu balaleg jadi oknum syahirup teh. Teu balik lebah manana? Ya, ngemban amanat penderitaan rakyat teh euy cing bener-bener atuh. Pek pikir kumaneh. Tripping tapi ngomongna bener. Ayeuna Kita nemongkeun unak-unak. unek-unek aing teh bijil ayeuna euy. Lantaran lamun sadar mah moal bijil. Ya dengekeun kumaneh nyaho maneh Pancasila. Apal pisan. Pancasila teh aya 5 perkara ti mimiti ketuhanan nu Maha Esa tungtungna keadilan sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia tuluy di dinya aya ieu deui naon aya persatuan Indonesia. aya persatuan aya kebijaksanaan teh Aya perikemanusiaan, aya kerakyatan yang dipimpin hikmah oleh hikmah kebijaksanaan teh dengenya. Jadi naon pangna ayana Pancasila teh nyaeta untuk menghilangkan politik-politik liberal. Ya. Politik adu domba sakirana anu bakal ngaruksak ka nagara jeung ka bangsa eta teh patongong-tongong jeung falsafah teh jeung Pancasila. Jauh-jauh tadi dinya aya hikmah kebijaksanaan. Ya. Bijaksana nu mawa hikmah. Ya, jadi bijaksana nu mana? Anu rek dipararake kumararane naha bijaksana dumeh deket, dumeh duit, dumeh deheus, dumeh dulur, dumeh baraya, dumeh sobat, dar dijadikeun bari pengetahuanana kurang, bari jeung lain ahlina. Pek gitu Pak RT Bijem jika nama kieu nya bijem manehna teh boga unek-unek tina masalah kepamerintahan anu teu bener. Lain pemerintahan anu teu bener oknum. Maneh ulah janji ngomong mo aya mo RT kapan maneh teh omong ngarantelin nya. Ulah sabeledug ulah salah nerapkeun kata gitu tah. Jadi unek-unek ger oknum anu bakal ngaruksak jeung teu tanggung jawab karena naon rupaha anu geus ditangtukeun. Nah kitu. Pek ayeuna pikir kumaneh euy gejolak sosial tuluy kecemburuan sosial tina kecemburuan sosial ieu tensi kriminal bakal naik. Pasti jelas eta mah. Nya, jelas tah ieu. Jauh teuing. Ya ieu urang teh kudu kumaha carana ieu? Jurang pemisahna jauh teuing. Jadi untuk garis pemisahnya untuk menanggulangi soal ini kita itu harus bersatu, kesatuan dan persatuan itu harus ditingkatkan. Tahu enggak? Nah eleh kudu mararabok sia teh. Salah kieu. Aing mah leuheung euy mabok oge da puguh. Aya lantaranana aing mah nginum ekstasi jeung nginum ieu bir hideung. Aya lantaranana aing mah mabok. Tanu leuwih cilaka mah nu teu nginum mabok. Da moal aya. Nah make jeung moal aya. Anu mabok mah anu nginum minuman keras, anu ngadahar pel model BK Magadon pasti mabok. Jeung aya oge lamun anu mabok init-initan eta mabok. Ayeuna naon cing efek sampinganana tina nginum tina ngeleg-leg ekstasi? Kapan bakal hilang keseimbangan, tidak kontrol.
bener ngomongna ka mana karep pika nyerieun batur pagaweanana teu eta aing mah leuheung daya lantaranana saswa sok aing mah unek-unek aing sok pokona mah ente bebas lah mikeun aspirasi ke pemerintah bener teu tapi harus demokrasi dan pancasilais betul kalau demokratif dan Pancasilais betul kita itu akan dilindungi oleh undang-undang gitu enak asik jelema geus teu arena aing di deuleu teh geus teu arasik rek dikumahakeun ieu nagara teh asik tuh aing mah tapi na Kang Cepot Kang Cepot naon euy ya memang upami ditelaah jeung disimak karena inspirasi anu dikaluarkeun ku Kang Cepot nya sakitu munel hade we eta teh pasti ya kabari reungeuh tah ku si oknum-oknum lan hanya ka naon sok Kang Cepot lepat jalan kumaha terang eta bahayana nu neme ekstasi ceuceu inek terang ayeuna nuju neken karaosna raos tapi upami atos teu menak kumaha atau upami teu kagungan artos da aing mah teu mabok naon atuh lieur wungkul ai lieur sareng mabok naon bedana ai lieur mah numpak mobil tuluy utah pan eta mah mabok kitu so ari bieu ai lieur mah aing ti dagor kana tihang lieur tah nyeri jadi mabok mah teu lieur ayeuna mah uing mah bacaeun ayeuna nu mabok nyarita bener namarukana ayeuna teu mararabok jelema kitu dan naritahna mah balalan neraka batur ai maranehna saralah namarukana teu mararabok eta pikir ku ente saswa aing mah enak asik ijem urang enak-enakan yujem geningan di ijem geuning rek ngaluarkeun unek-unek si Kang Cepot teh nyaheun ka generasi muda anu penerus anu rek neruskeun generasikan di baheula lebar nagara urang teh sakitu diberjuangkeun ku pemuka-pemuka nu kapungkur teh seseepan toh jiwa toh raga jeung bana sagala pikeun ngabelaan nagara tina kemerdekaan kitu bener saswa toh jiwa toh ayo gitu kari-kari ayeuna ku si oknum-oknum disalahgunakeun diruksak diwawalan ceuceu budaya anu eta budaya kafir saswa jadi di sakabeh organisasi di sakabeh eta oge aya oknumna pokona mah simulna mah bapak tani di mana melak peuteuy pan teu jeung hileurna bener sawa bener sawa leres aing mah dengekeun keces aing tapi benernya ayeuna dina peuteuy aya hileudanya cacak barang leutik eta komo ka nagara oknum teh loba nya leuwih ti hileud leuwih ti hileud ayeuna model kajadian bawa unjuk rasa bawa kajadian di mana teh nya di Rengas Dengklok ka eta di Rengas Dengklok Karawang tah pan mitoha teh di ditu sanes di Asik Alaya Tasikmalaya Situ Ono Situ Bono eta teh naon cing urang teh kudu jadi eunteng larasnya grapek maneh ngeunteng da kences panon maneh teh saswa jadi figurana mah kieu sigana meureun anu diterangkeun nama ku Kang Cepot teh aya anu kabireungeunna teh bari jeung manehna tiriping tapi lamun ditelaah kata-kata teh nya heueuh bener Pak RT tapi kieu nya sakumaha eta ge kieu pokona mah kieu Pak RT nya ulah nempot jelemana tapi dengekeun keteranganana nya itu lamun ditenyo jelemana bisi kapiheulaan ku ngewa jeung ku resep gitu lamun kapiheulaan ku ngewa grepek sanajan ngomong bener da moal digugu da ngewa ka jelemana sabalikna kapilaan ku resep pasti kabawakeun sanajan salah ngomongna tetep we dipika resep nah ieu tadi dinya teh urang kudu boga pamilih saswa laras ya mana pipiti mana baskom laras nya patuker sarang mana gaji mana mitoha aing geus ka dieu acan sok tanyakeun Mas Wa ceuk abdi mah asa curiga
nyebutkeun tripping nu tripping mah biasana keseimbangan dina pikiranna ge teu puguh da ieu man ngomong teh manita kade ya ulah salahnya beda deui lamun anu tripping ecek beja memang lamun urang nanaon ge kamalina anting jeung nanaon mata cilaka eta akibatna teh kana otak jadi jiga bubur aya bewarana juga bubur urang sagala oge anu teu make angeran anu teu make ugeran pake batasan teu make alah istilahna teh teu make filter bakal cilaka jadi bubur tas sira teh gara-gara ekstasi jadi sira aya nu geus jadi bubur euy cerona aing menta euy bubur euy rasana ieu mah karasana karek simbolik cek carita tapi jadi bubur awak teh daek dahar ari kan cepot di jam osok kasatuang teu aing mah hayang bubur si suyud euy aing mah lamun si suyud dibubur ngeunah euy kamana karep Kang eling geura ge sing eling ngomong teh era tuh batur itu lalajo akang samarukna meureun akang teh owah edan pada ngarogrog tuh pada ngarogrog teteh aing kuring geura dinu kieu di lalajoanan geura pek geura ari ajengan pidato ajengan dakwah di ararantep saralahna teh pan karelo kabeh nya salah ya bener-bener dipikir-pikir dipikir mah nya jadi tari balik bener Kang Cepot tari balik aya lain tari balik tari balik tibaralik tibaralik tuh tari balik nya RT jeung nu mabok kene meunang kene nu mabok jadi bener kene si Boim ari tibalik mah nu benerna ieu mah tari balik mah cenah tibalik nah jadi anu tari teh baralik gitu jadi teh lain ngibing di ngeunah-ngeunah jadi pabuis gara-gara inek tadi tari balik gitu gara-gara cucu gara-gara emat tah eta teh ngageuing ka urang jadi urang ulah poek di waktu peuting canapan kitu make kacapanon teh udah kitu siga muning anu keur diadu-adu gara-gara na tina naon dina ngalegleg anu diharamkeun ku agama jeung dari agama undang-undang teu meunang komo ayeuna mah undang-undang ekstasi teh parantos kaluarti kesehatan di kesehatan janten teh nyaaheun matak mere undang-undang teh ka generasi urang supaya generasi urang teh meneruskan komo urang mah ayeuna negara urang teh selangkah lebih maju era atuh ku Jepang negara anu ancur bisa lebih menonjol tibatan negara nu parantos mararajeng ngeunaan ekonomina nanti isin ekonomina ge nya ngohon tapi komo deui urang bakal aya naon bebas-bebas kitu naon tah bebas dinas dagang bebas gitu naon perdagangan bebas anu teu kena ku pajak teu kena ku bea berarti antara negara-negara teh urang geus sakongkol kurungan ilmuna picenan hileudna kari neangan ilmuna pikeun mapageun engke era tinggalan negara urang teh ayeuna teh geus selangkah lebih maju kumaha urangna bari jeung bersih tapi na oknum-oknumna anu rek ngahileudan kudu jiga Jepang mangga we tingali majuna negara teh ku ulah diganggu ku hileud-hileud anu cara dicing dina otak-otak jalma tah eta nu cilaka mah bener hileud anu ngogorotan otak jelema mah leuwih jahat jelas leuwih jahat tibatan anu jelema nu ngaliwat di kadek jelas aya di kadek ka ciri bohakna tapi lamun anu hileud nyangkaruk dina oknum ngaruksak ngagorowotan negara ngaruksak karena sifat-sifat jalma anu iman jadi kamana karep nyata kade ye teh bisi taktik kolonial zaman baheula ye jelas ngancurkeun bangsa asupna ekstasi teh kade ye secara bedil meureun sieuneun ku negara urang meureun nya Kang Cepot nya da bakal rugi da eta mah meureunna ku cara lemes nya mode neluh gitu aya mah bukti teluh ganggaung warji teh geuninnya bungkleukan teu kitu sasua da kuring teh sebenarnya mah teu mabok euy kacurigaan teh bener ngan ngumpul di jam mah teu mabok urang teh euy ngan bade pancen unek-unek we meureunna Kang Cepot ngabijikeun unek-unek bari api-api mabok gitu apa anu mabok mah dihampura laras sakali-kali deui jika kitu iya terima